Jai, antar Amang yuk ke Cigayam. Arek naon di Mang? Mana yang diantar ku aja gini. Tunggu tadi di WA ku Pak Aep. Ayo baso beranak cari Cigayam. Amang penasaran, euy. Nya di Mang. Ari eta ngalahirkeunna normal apa disasar Mang? Ari Amang kapinaon di kabaso. Tapi lancek. Anjing, sarwana ieu mah jeung ebah aing mah. Ih, aing. Bukan dulur teh beri tekanjat pisan aing mah. Jai, penting mah urang ieu ya, urang morog manuk ya. Manuk naon Mang? Manuk naon we meunangna, Jai. Manuk ciklak ge ayeuna mah mahal beul dijual ka kota sia. Yuk. Embu Amang, sieun Burhan. Naon hubunganna kumaha caritana Mang Burhan bisa abus kana porog manuk? Kan porog manuk teh sagede kieu, Mang Burhan mah jangkung gede, Jai. Burhan teh lain Mang Burhan. Burhan burung hantu. Oh. Halus atuh anjir menang burung hantu mah. Mahal anjir leuwih mahal ti Cik Black bah. Ari eta Mang, burung hantu sama yang maot. Manuk naon Mang? Anjing. Pertanyaan ngalieurekeun deui wae ieu budak. Manuk incuing sedeh burung hantu mah maotna. Maneh. Maot na marakayangan Mang. Marakayangan. Maot nate dah katabrak kareta harita teh. Paham? Atuh kareta meureun jadi hantu deui. Kumaha aja ya lah. Ki ngacaprak anjing budak ieu. Ampun teuing. Jul. Are bibi irah aek beunghar nya. Asa nanti balah hirup samsara bae. Atuh bersyukur we atuh Bi. Ku bisa dahar unggal poe jeung make baju ge atuh. Terus alhamdulillah. Karena harta mah titipan Bi. Terus anu bibi titipkeun ka saha? Buah ka manehnya Jul. Cika aing deui bae. Iraha deui bibi mihapekeun harta, nitipkeun harta. Mihapekeun duit ke tara pangok harta. Panjar meureun. Nya. Buah heueuh. Meureun si Panjar. Awas kurang pajar isuk maneh dipegat belik sakola. Tuman. Kunaon di bibi di tempat-tempatnya menila leulis gitu. Buku bibi kurang darah kamar dipariksa teh. Babari bi kurang darah mah. Naon? Tinggal ngemilan reungit. Tapi heueuh jai maneh pinter oge. Tapi asa hoream si kurang wareg murag eta mah leungit mah mending keneh lentah. Wareg mah. Nya bi mending keneh lentah. Bibi beuki bancet henteu? Teu aing menajis embung bancet mah lah. Ajai mah beuki sia. Pantesan si sukuna kekeungun bae unggal poe lah. Ngaruh di bi bancet. Ya ngaruh meureun kekeungun mah ada keong. Heueuh nya. Ai maneh gawe ka naon dicul ayeuna? Naon ri Bi? Milu baturan lah. Sistemna kumaha di? Pembayaran anak? Nya. Di abdi mah hijian Bi. Anu tahapan. Misalkan hayang bersih jerona hungkul. Pambayar teh 10.000. Nya. Lamun hayang bersih luar jero mah 5.000 Bi. Harganya murhan kan luar jero. Panari nu luar jero mah bari Bi, hayang bersih mah. Anu hese mah nu eta anu jerona hungkul nu bersih. Baru dibalikeun. Disikat eta manual pan make leungeun. Nu yang bersih luar jero mah diasupkeun kana mesin cuci. Pinter maneh Jul, bibi mah teu kapikir saeutik acan. Pasti we pinter mah da sakola panan. Dari maneh eta? Di ditu Masih keneh di lalajoanan ieu nu karya patut bolak-balik tadi. Hah? jahat. Mani arah reueuh gawe sekali ngaran kopi ngalalajoanan jelema repang mah nya sabari nular lagi leuwih-leuwih ti nular model corona isu atuh sampeun ku nonton hungkul bisa jadi rempag sarua. Corona mah kudu lewat batu katawa bersihin heula. Bubar mending ge bubar. Sok balubar. Burit paling karena balik. Orang hobi mending geus bosan melakan lauk ku balong euy. Ada kumaha di A? Beak wae ku sero. Kudu kumaha nya euy. Yo, A cek bibi mah mending kena dipelakan eceng gondok geura balongna. Sieun di sero ku eceng. Ih, ai sieun mah henteu, ngan moal beukieun. Heueuh nya. Ai laukna Nu dipelakan lauk.
Kumaha teh maksudna kumaha? Balong mah dipelakan eceng gondok, ulah dipelakan lauk, jadi seromal bekieun. Nying. Bi aing geus lagi celak deui wae sirahna, ampun teuing. Please Bi. Ya terus orang lamun misalkan hayang dahar kudu melem eceng. Ya heueuh atuh. Boa ebah. Najan dipais ge teu beuki eceng mah Bi. Parah anjir ieu Bi aing, ampun teuing.